masyaallah lu tak cekolot baheula badi ibasing ada lamun beri tehan ngarusak tapi lamun cucurut ulah kolot baheula mah kos itu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut ulah sebab naon nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah sugannya nama beukieun ka berabah teh cucurut mah sugan cucurut beukieun ka kitu naon-naon teh nya nama ka daging teu beukieun cucurut mah beukinangan sakadar ka tulang doang ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut ka dinya diseseupan ku cucurut cak cucurut teh ngadoa ya Allah ya Rabbi inu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rizkina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi ka bagian tulangna Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa aja lemah geus teu malah lanjur ja kiai-kiai kabeh korupsi malulu ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat Ibtaul jannah la ilaha illa Bismillahirrahmanirrahim wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim Allahu a'lamu bimaradi wa kullan pada alin sirakaba idzan jainakum waktu nyalamatkan isunakum kum sirakaba wa fi qiraati anjanakum wa fi qiraatin lan dalam lan iku tetep ing dalam qiraat sahiji maut lapat anjakum nyalametkeun ya Allah ing sira kabeh min ali fir'auna saking pirang-pirang kaum Firaun yasumunakum kang pada nyiksa ya alu Firaun kum ing sira kabeh yukallifunakum tegese nyiksa ya alu Firaun kum ing sira kabeh wa yudhikunakum lan nyicipakeun ya alu Firaun ing sira kabeh su'al 'adzabi ing alana siksa asyaddahu tegese saksanetes azab wa huwa lanuti azab iku yuqattiluna abna'akum kumataini ya alu Firaun kabeh ing pirang-pirang anak lanang sira kabeh yastahyuna lan pada nguripaken ya alu Firaun yastabaquna tegese ameh netepaken ya alu Firaun nisaakum ing pirang-pirang wadon sira kabeh wa fi dzalikum lan iku tetep ing dalem mangkono ail inja'i awil azab tegese nyalametkeun atawa siksa balaun utawi bala in'amun au ibtilaun tegese in'am parina nikmat atawa cocoba min rabbikum azim saking pangeran sira kabeh kang agung afala tata'izuna anatah maka ora narima kaurukan sira kabeh pacan cahuna makultu maka narima kacegah sira kabeh saking barang kang ngucap sira kabeh saking emak وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين
walam bimara diwawadalan ngajanggikeun Isun Agung bialipin kalawan nganggo alif wawadna. Waduh nahalan oranana alif Musa ing Kangjeng Nabi Musa salasina ing 30 apana lailatan wengi nukallimuhu ing dan tiaya tegese kang bakal rasan Isun Agung ing Musa ing dalem narika dari matutuge ya salasina bi aya sumaha kalawan yen tah puasa ya Musa ha ing salasina wa hiya dzulqa'dah lan utaya salasina lailahiku bulan dzulqa'dah. Fasomaha maka puasa ya Kanjeng Nabi Musa ing salasin falamma tamat maka samang-samangsa sampurna ya salasin ankara maka inkar ya Musa khulufa famihi ing mambu cangkeme Musa pastaka maka nyiwak ya Kanjeng Nabi Musa Ammarahullahu bi'asyaratin ukhra maka marian tahu ing Kanjeng Nabi Musa sapa Allah kalawan 10 dina kang wewene liukallimahu bi khulufi fami drepun yantara rasa di Allahu ing Musa kalawan mambu cangkeme Musa kama qala ta'ala kaya olehnya dawuh Allah ta'ala watsmamnaha bi'ashri lirnya perdakeun Isun Agung aing salasina kalawan 10 min Dzulhijjah saking bulan Dzulhijjah Patama miqatu rabbi maka sempurna apa waktu pangerane Musa waqtu wa'di tegese waktu janjine Rabb bikalami iyahu kalawan rarasane Musa kalawan rarasane Rabb iyahu iya Kangjeng Nabi Musa 40 hale 40 halun yaiku dadi halailatan apa lailatan wengi tamyiz yaiku dari tamyiz wa qala Musa lan ngucap sapa Kangjeng Nabi Musa li akhihi kadua dulure Musa Harun nyatane Kangjeng Nabi Harun inda zihabi ilal jabal ing dalem nalika lumakune Musa maring gunung Tursina lil munajati kena arah munajat ukhlufni ngucap ing lapan ukhlufni angkenteni sirah Haruni Isun kun khalifati ana siraiku dadi khalifah ingsun fi qaumi ing dalem kaum ingsun asli Abraham lan maputaken batutaken sirah ing perkarane qaumi wala tattabi' sabilal mufsidin lan aja anut sirah ing dadalan kang ngarusak kabeh bimuwafaqatihim kalawan muwafaqatane mufsidin alal ma'asi ingat saya pirang-pirang maksiat ingat saya pirang-pirang maksiat Kangjeng Nabi Musa begitu berangkat babarengan jeung kaumna menuju negeri Mesir anu geus dipersiapkeun ku Kangjeng Nabi Musa persiapan kanggo jadi pengganti Raja Fir'aun anu geus teu aya di permukaan dunia tapi dak dumadak aya keanehan sebahagian kaum Kangjeng Nabi Musa anu sakitu ditutur-tutur diiring-iring terus ku Kangjeng Nabi Musa teh dirapi-rapi akidahna tetep ketika lewat ke hiji daerah anu kaumna nyembah ka batu ka patung endahan ngomong ka Kangjeng Nabi Musa coba atuh kami bere pangeran cara itu tuh kami hayang nyembah ke pangeran nu kadeuleu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihatun masyaallah Kangjeng Nabi Musa teh beres pikir Kangjeng Nabi Musa diiring-iring dituntun-tuntun di dakwahan terus bae ketika leuleuh jelema sujud ka batu endahan men tanya pangeran kos kitu cak Kangjeng Nabi Musa maknya aing kudu neangan pangeran sarian Allah sedangkan pangeran Allah teh faddalakum 'alal alamin
anu geus megar kurnia ka aranjeun kabeh di zaman anjeun ayeuna maneh teh dibere kalaluginaan ku Gusti Allah beuh pohara jasa yeuh make jeung hayang pangeran salian Allah atuh nanaonna teu mantak lamun urang kuari dakwah cel diri tunu nyembah ka patung ulah kaget belah ditu anu mangeranan ka batu jeung Nabi Isa dianggap pangeran, Siti Maryam dianggap pangeran. Belah ditu deui. Gitu nu mangeranan ka si buta. Mangeranan ka kayu ka batu ulah kaget. Ieu Kangjeng Nabi Musa mah Kangjeng Nabi jana mah nabi. Kaum Bani Israel tadi omat-omat kadenya kade pangeran teh hiji Allah nu ngadamel langit jeung bumi beuh di hareupeun Kangjeng Nabi Musa mohon berangkat nyebrang jeung Kangjeng Nabi Musa melalui mukjizat blak laut dibelah ku Kangjeng Nabi Musa make tongkat kadeuleu eta mukjizat teh karasa ku jana nu ngarasakeun aju bunganya Nabi bisa nyebrang Firaun mah kenyut dikerem ku laut Kulzum beserta kaum-kaumna iya kan nyau kadeuleu ku mata sorangan berangkat menuju Mesir sebagian geus aya di Mesir sebagian deui masih di jalan keneh ieu nu di jalan anu deuleu ka pemandangan jelema nu ibadah ka patung endahan ngomong ka Kangjeng Nabi Musa coba panggilkan patung kami cara itu. Terberes pikir Kangjeng Nabi Musa. Jadi cak Kangjeng Nabi Musa nanaonan ieu. Tah nu mantak dilanjutkan pan Gusti Allah teh wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Gusti Allah teh anu mere kurnia ka aranjeun cak Kangjeng Nabi Musa terhadap alam kurang kumaha heuh. Kaum, eling. Ingat. Eling coba ge. Ya, dengekeun kumaraneh kabeh manya kudu menta pangeran tina batu. Manya kudu menta pangeran teh tina kayu. Eta mah makhluk teu boga. Boro-boro jang urusan urang bugunyanana ge disungsepkeun kurang nyungsep. Kunaon cek Kangjeng Nabi Musa itu ge batur tuh hayang pangeran nu beude aya anu sedeng aya nu leutik aya geuraheun bae meureunana jakadeuleu geus hayang ka mamana di pangeran di kantongan pan ku urang aduh cek Kangjeng Nabi Musa jadi kabalinger kieu ya wa anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab ya Kangjeng Nabi Musa he kaum maneh teh kudu araringet ye deuleu dengekeun ye hiji iz anjaynakum maktuna Gusti Allah nyalametkeun ka aranjeun kabeh min ali fir'aun ti fir'aun beserta kaum dan sangat biadab kabiadabanana yasumunakum su'al 'adzab nyiksa ka aranjeun nganiaya ka aranjeun dengan siksaan pohara jasa asyaddah teu inget maneh kana kasalametan eta pan maneh teh baheula teh dicaci dimaki dianiaya disiksa ku Firaun teh teu karasa penyiksaan teh kaban masih kena terasa di mata masih kena kadeuleu yuqatiluna abnaakum wa yastahyuna nisaakum pamajikan maneh lahir ka dunia ditarungguan kapan ku punggawa Firaun lamun lahir lalaki kapan diharapkeun maneh dibunuh harita kena dicacag teu karasa eta teh kapan nu nyalametkeun teh Gusti Allah wa yastahyuna nisaakum lamun lahir awewe kapan diantep ambalaya awewe lahir lalaki buluh cacang lahir lalaki lahir awewe antep berikut yang pemajikan maneh kapan diantep ieu penganiayaan Firaun terhadap anjeun teh cikene kadeuleu keneh kumata kararasakeun keneh yuqatiluna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa bidzalikum bala'um rabbikum adzim
Apan dina pasalah eta urang disalametkeun ku Gusti Allah baheula disiksa eta teh merupakan satu nikmat jeung satu cocoba ti Gusti Allah. Nikmat urang disalametkeun baheula dicoba eta teh kapan ti Gusti Allah min rabbikum azim. Nah maneh teh make jeung pala tataizuna apala tataizuna maka henteu ngajadikeun di jero hate maneh teh sebagai izoh, sebagai mauizah, sebagai piwuru. Lamun eta dijadikan sebagai piwuruk inget maneh atuh patantahuna ama qultum jempe cicing atuh maneh teh ulah sok ngararomong meta pangeran tina batu buang ka walahaman. Kurang kumaha Kangjeng Nabi Musa eta dakwah teh nya nama teu hayang amplop dakwahna teu hayang berkat sugan ka bita kucau koneng atuh henteu atuh komo si eta anu geus memang dia azaman di imah lagi ngazam hayang itu atuh bejeuna bae lamun kaumna tetep judi bae bejeuna bae lamun kaumna tetep bae maling bejeuna bae lamun pamarentah tetep bae korupsi dan nu ngadakwahanana ge horenganan hayangan kesempatan doang mun diajak kerja sama mah kiai ge diajak korupsi atuh siap-siap bae ngaruh kesempatan bae nya buktina aya kesempatan mah duit sholawat ku jana tetep ditikal bae tetep ditilep bae ku ari aya kiaina lamal didelekeun ku aing pokona aya bae lah tuh sia mah deleuk ka dinya kabeh pugu siap tuh kan Kanjeng Nabi Musa dakwahna dunyaan gagah jasa tangan besi siap nya mah dek adu jajaten siap carita anak geus luar biasa pinuh ku hikmah tapi tetep bae wayah moncor mah moncor bae ta kaum. Masyaallah mata kula kaget urang lamun teu ngaji tasawuf mah bakalna urang teh nyeri bae kana hate nyeri kana hate lantaran lamun teu ngaji tasawuf mah urang kurang membenahi diri. Ketika urang ngaji ilmu tasawuf tenang wayah dakwah bae adapun anu nganurutkeun jeung nu teu nganurutkeun lain urusan urang urusan Gusti Allah. Tenang ketika orang balik, ih atuh aing mah jeung Gusti Allah. Wayah dakwah wae aya kesempatan mah. Jeung lalugina mangga teh teuing, adapun nurut jeung teu nurut lain urusan urang. Ieu mah ketika urang dakwah aju teu nurut. Hai, sia ku goblok-goblok deui, aing kurang kumaha. Sia nurut atuh ka aing. Aing sakitu ngaji terus bae ka sia aing kurang kumaha wayahna atuh sia narurut ka aing ieu mah masyaallah sia kok teu nurut-nurut aju nyeri hate urang nyeri hate ieu cilaka urang jadi kiai kemudian urang nyaritakeun hai dulur ieu lebaran urang nurut bae yeuh nya ka pamarentah ya urang mah atulah sakieu ayana urang narurut bae mah tak kunaon ya ieu ditijan menang ru'yat pamarentah NU ru'yat nya wayahna nya ai masyarakat teh nurut bendu dikunci sia ku aing masjid eta teh kos kitu teh nyeri hate atawa anu nyekel ru'yat sarua bae anu nyekel hisab dulur urang kumaha deui ahli hisab ya ieu mah hisab ge hitungan doang ja buktina mah ru'yat sia kudu nurut atuh ka aing ja sia ngaji di aing ku aing atuh di papatahan ku aing wayana kudu nurut aju teu nurut nyeri hate capek tak kos kitu aju sasalaman ge dijauh bae lah teu kudu jasa teu nurut ka aing. Aduh sakumaha we beres. Malah mangeusi mah teu kudu datang ka aing. Sia mah ngan hareupna doang ka aing ge. Sakumaha undur-undur. Sia mah ieu hareup heueuh. Ai itu kan ngajebian ka aing geus ka ditu. Lain kitu atuh jadi kiai mah. Kanyahoan tempat jero hatena. Loba kalajengkingan berarti tah mah. Loba bilatungan lain kitu. Wayah nyaritakeun bae dulur kabehan urang ibadah ka Gusti Allah. Nya ieu aya tim ru'yat ti pemerintah geus kurang kumaha deui yakinkeun eta teh menang pemerintah di pemerintah aya kiai di ditu aya NU kurang kumaha dulur kabehannya aya brak teu nurut atuh geus aya ilas oh teu narurut atuh geus atuh sia-sia aing we sasalaman dosa salaman bae saya lebaran kapan aing mah ka ditu geus atuh geus masing-masing bae nya geus beres lu ngomong mah ngeunaheun. Coba bukti rara. Tetangga ku hari ya, teu nyaba-nyaba acan. Bong beda lebaran.
nanaonan eta kos kitu nanaonan ya tuh keyakinan mah hese dibiluk-bilukeun emang kumaha gitu keyakinanana sakumaha hesena nyana yakin supaya kahisab atuh hese urang hisab ge deuk ka ruyat atuh hese ya urusanana ieu mah lain nu teu nyararaho nyaho ngan urusan keyakinan aya naon di jero hatena make teu yakin ka urusan ru'yat pamarentah aya naon deui di pamarentah make teu yakin ka urusan hisab anu sakitu hebatna meunang ulama atuh tah mah rese ulah-ulah kakara kos kitu tah mah kakara kos kitu mah leutik batur nyembah ka batu tikrekeun ku sia hese geus urang mah dakwah-dakwah bae dulur sadaya ieu mah atuh sakadar nyaritakeun bae hisab mah kieu ru'yat mah kieu lamun bisa mah tah miluna ka ru'yat bae ulah ka hisab ya hisab tah mah kaulna ge dhaif ulah dituturkeun hisab mah sapira tah mah ru'yat di jero kamar nu mentak aya ru'yat langsung aya ru'yat di jero kolambu mana bisa ru'yat di jero kolambu ya teh mah ngaranna pan hisab mah ru'yat di jero kolambu dulur nya geus maningan ka ru'yat bae ka ditu nya ulah milu ka hisab di kitu-kitu ge tetep kula mah dek milu bae cenah ka kiai ulah henteu deuk milu bae kumaha mun aing ka neraka atuh bareng jeung kiai ka neraka mantap naon ji pan atuh kitu amat hese keyakinan tah urang kuari menghadapi jelema-jelema nu kos kari itu lamun urang teu ngaji tasawuf capek tungtuna bendu bae ka kiai na ge bendu moal aing moal sasalaman sebabnya nama hisab nyekelna teu hayang aing mah nyaba ge teu hayang gurat batu aing mah datang ka kuari moal nyaba aing mah nya sanu rugi atuh sabodoh ya Allah ya Rabbi haju nu hisab hayang sebabnya nama ru'yat hayang aing mah deuk nanaonan kuduna ge dakwah mah dakwah bayu ajakan ka Gusti Allah lah tambah urusan puru leutik da ge leutik biasa kunaon haju digede-gede atuh disisieun nyana nu teu salat diantepkeun bae disisieun nyana teu puasa diantepkeun bae cek cenah mendingan untuk puasa cenah daripada jeung kiai nu make hisab mah mending teu puasa coba nanaonan eta ngomong hawa nafsu eta nu kos kitu ngaranna tah eta teh ngaranna make naon kitu teh make tasawuf lain gitu iya tuh tugas urang mah dakwah ayo bae nyaritakeun ru'yat ayo bae nyaritakeun hisab adapun ke jelema dibere keyakinan masing-masing lempengkeun coba ulah keuna percaya ka hisab moal bisa lempengkeun ulah percaya ka ru'yat moal bisa sebab naon sebab di jero hate teh aya sir urang teh berangkat ti sir naek ka kolbu ti kolbu naek kana ruh ti ruh naek kana jasad sir mah nu bogana Gusti Allah set gasupkeun keyakinan atuh hese tah kos kitu mah teu bisa dibulak-belok tah urusanana geus urang mah dakwah bae tah Kangjeng Nabi Musa sakitu dakwahna hebat jasa capetang jasa tetep bae wayah moncor mah moncor bae Kangjeng Nabi Musa teh dijanjieun ku Gusti Allah Musa setelah Firaun hengkang di dunia bakal dikerem ku aing Mesir bakal digantian ku kaum Bani Israil anu ku anjeun dipimpin ayeuna bejakeun kan ku Kangjeng Nabi Musa ka masyarakat Bani Israil engke maneh teh bakal dipanggil ku kaula tita datang ka Gunung Tursina nu maksudna bakal dibere kitab Taurat maneh teh bakal langsung mukalamah jeung kaula ke dina waktu anu geus ditangtukeun sekedar bebeja ayeuna mah maneh ngabejakeun ka masyarakat jung bejakeun Kangjeng Nabi Musa dakwah wahai kaum Bani Israil Allah geus ngabejakeun Firaun bakal hancur Firaun bakal pae urang bakal salamet nyebrang laut kaler kulsum begitu orang disalamatkan ku Gusti Allah bakal dituturkeun ke ku Firaun beserta kaumna Firaun bakal kanyut terkerem di laut kulsum tersebut urang bakal salamet urang bakal ditita ngagantian kerajaan Firaun kerajaan bangunan-bangunanna bakal dihancurkan ku Gusti Allah urang bangun ke didinya kula bakal menunggu instruksi ti Gusti Allah bakal manggil kaula
engke Gusti Allah teh bakal mere kitab ngaranna kitab Taurat urang hirup ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturan-aturan Gusti Allah anu bakal aya dibuat dina kitab Taurat urang bakal kos kitu geus dibejakeun ku Kangjeng Nabi Musa eta kan pibakalin pohara jasa kan masyaallah kacaritakeun mah waktu harita Kangjeng Nabi Musa diudag ku Firaun kabeneran Firaun teh kapandek balik deui lantaran rarasaan Firaun ieu mah jalaut aing teh teu ngabangun begitu dek balik deui Allah nurunkeun malaikat Jibril dirupakeun ku Nabi kang nu naekna Kangjeng malaikat Mikail didinya teh kapan Kangjeng malaikat Jibril teh lumpat dihareupeun kuda Firaun nu kabeneran kuda Firaun lalaki kuda anu ditumpakan ku malaikat Mikail mah malaikat Jibril kapan dirupakeun awewe abeh nuturkeun teu kacaritakeun masalah nuturkeun anak salah sahiji di antara kaum aya nu ningalikeun ngaranna Musa Samiri Musa Samiri teh ngajegeg bae ningalikeun eta setiap kuda anu napak karena bebatuan teh begitu diangkat kok jaradi malaikat Jibril teh garupa kuda ketika malaikat Jibril ngangkatkeun sukuna didinya teh jadi langsung jukut-jukut napak tapak suku malaikat Jibril teh jaradi jukut berarti didinya aya maul hayat padahal batu kapan batu koplak unggal tapak suku nak jarah dijukut ya Allah Musa Samiri memperhatikan berarti di dia aya maul hayat cakna Erita langsung ku Musa Samiri dicokot eta urut tapak kuda malaikat Jibril teh sagenggeman nya nama balik deui ka Mesir didinya nyana ngumpulkeun perhiasan kaum Kipti tina emas jeung perak didinya kunyana digodog sanggeus tadi godog dirupakeun anak sapi atuh reuga jadi anak sapi tina emas jeung perak anu sakitu indahna kuari kus Musa Samiri eta teh menang nyokot tina tapak kuda kitu malaikat Jibril diasupkeun ka sungutna dibawakeun cek pikiran Musa Samiri lamun tapak kuda jara dijukut berarti lamun diasupkeun ka kuda bakal hirup ya kuda diasupkeun ka sungutna tak hirup kuda menangieun tina emas lain kuda naon kata ditu anak sapi dibentukan anak sapi pedet ngaranna diasupan ku eta jadi hirup bayangkeun coba bisa lempang mangkaning tina emas lain mas tono ieu mah asli kapan kaget kabehan ge indahna luar biasa bayangkeun ku urang aya anak sapi tapi bentukna emas dibentukeun anak sapi ya Allah pohara jasa kapan atuh masyarakat barang geus beres kabeh para raeh di laut Musa Samiri nyieun-nyieun bae Musa Samiri nyieun-nyieun bae cek Musa Samiri Musa anu ngaku nabi teh di mana meureun ayana ayeuna mah urang makan teu nyaho nu jelas mah kaula ieu adalah perwakilan ti Gusti Allah naon maneh ayeuna kahebatanana ye anak sapi menangieun kaula titah ku Gusti Allah ieu teh dijieun tina perhiasan kaum Kipti tina emas campur perak deuleu mengkilapna ge luar biasa nah kuari jadi hirup ieu anak sapi teh sok kira urang tongton ku kabehan bener dikaluarkeun jerebas sarujud kabeh ka anak sapi brak sujud kabeh ka anak sapi atupan kabeneran kaum Kangjeng Nabi Musa anu kebagian teh kamari hayang patung teh
minta ka Kangjeng Nabi Musa coba ijalana ilahan kami ge hayang pangeran nu kadeuleu cara itu tuh bareng datang ke Mesir deuleu anak sapi disarembah atau langsung sujud deh berak teh sujud ya Allah ya Rabbi kuari suasana geus berubah deui kamari Firaun anu pohara biadab kuari Musa Samir nyen anak sapi tina emas aju lamun digerokeun ku nyana ai pedet sini cak Musa Samiri eta lah coba tambah coba tungkul coba nyilek culak coba depak nurut jasa nyana kapan anu nyen anak anu ngasupkeun eta tapak ta naon kuda Kangjeng malaikat Jibril ya Allah ya Rabbi atuh geus bae jelema kabeh sararujud ke anak sapi mantak ulah kaget lamun di India ku ari sujud ke anak sapi sararujud aya ti ditu teh anak sapi teh horengana masyaallah karim da tinggal ku ari Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah kakarake ngadenge selenting bawaning angin bahwa di Mesir teh aya ekses anyar aya Musa Samiri nyieun anak sapi jelema kuari mah kadarinya kabeh ibadahna pohara cak Kangjeng Nabi Musa suga teh hajur deuk narurut janten teu biasa we pohara eta Kangjeng Nabi Musa sakitu ge eta dakwah pohara jasa tetep bae mah iwal bae masyarakat mentak lamun urang jadi kiai lah kiai mah sapira kiai atuh lain wali acar boro-boro wali solihin ge lain ngan ngaran doang solihin lain boro-boro wali solihin ge lain komo nabi mentak kakarak haju diaromongkeun mah ku kiai deui diaromongkeun ku ustad diaromongkeun ku jawara ulah nyeri hate ragap dada atuh sapira aing nyai mah ngariung lagi hayang berkat bae atuh wajar we diomongkeun ku batur menyatu nu lain wali di wali-wali tuh kiai anu mah wali haju nyana muringkak bulu di wali-wali heueuh buku lain teu bisa kitu ieu kacak Kangjeng Nabi Musa bae ge eta dakwahna tetes bae masyarakat teh kos kitu Kangjeng Nabi urang ge mah komo sarua bae nah ku ari mah Kangjeng Nabi Musa teh sesuai jeung perjanjian Gusti Allah Musa anjeun teh dipanggil ku kaula kita menghadap bakal kapanggih muka lama jeung kaula jung maneh datang ka Gunung Sinai ngan Musa ulah sambarangan boga syarat heulan sian deuk muka lama jeung aing mah naon Gusti syaratna hiji beuteung teh heulanan kosongkeun tina kadaharan dunia ulah dahar maneh jeung ulah nginum salila 30 poe ngan ai kitu mah ngabukaan doang setik sasiripit masalah atawa ngadahar korma sacuil mah masalah lamun maneh kuat kos kitu bakal mukalamah jeung kaula sok kiceunan heula eta beuteung kokotor jadi Kangjeng Nabi Musa puasa 30 poe 30 peuting masyaallah lain puasa cara urang mah kapan puasa teh atungan pindah dahar bae nu tadina dahar jam 10 isuk-isuk atau jam 11 di mantep nu tadina jam 5 setengah genep dahar ku hari mantep kebe dikapeutingkeun anu tadina teu puasa mah dahar teh gan 2 kali barang puasa mah 4 kali nu tadi keur puasa mah teu aya segala rujak segala naon barang puasa di aya tuh bonteng suri beak beureun saton mah sabulan puasa kopi pabrik kapal api di drop ku jana dia keur teu puasa mah teu masyaallah barang puasa pohara jasa datang ka beak stok kopi susu beak datang ka susu pamajikan ada dipencetan ku nya beak pabrik susu di drop ku nya masyaallah eta kan pindah urang mah
Dek kumaha muka lamana jeung Allah. Jalain puasa kos kitu batu pindah dahar. Ai puasa mah kapan diberang teu dahar, ti peuting teu dahar, geus buka doang seripit nurutan Kangjeng Nabi Musa. Tah sakitu doang coba geus sapoe 2 poe. Nah, barang 5 poe ditimbang geus 2 kilo. Eta puasa. Barang geus menang saminggu atau 10 poe geus tinggal awak nial kul tulang taleng doang. Eta puasa tah, Bos. Eta puasa tak kos gitu tah. Geus eta kos kitu bakal boga kaindahan. Ieu mah tatadina meme puasa ditimbang heula 60 kilo. Barang lebaran aya 120 kilo. Ieu mah bisa jadi pegula atuh ieu mah. Masyaallah, parahnya saya mah kali Tuhan, belum puasa teh kali Tuhan. Lain puasa tah mah tuh kos kitu mah. Jadi buta ngadadak tah mah tuh. Teh ya Kangjeng Nabi Musa ya, masyaallah puasa 30 poe 30 peuting seripit. Buka seripit, peuting teu sare, beurang teh puasa kan. Bulan naon ieu? Bulan Hapit. Barang beres 30 poe Kangjeng Nabi Musa dek berangkat ke Gunung Tursina menghadap Allah sesuai jeung panggilanana. Kangjeng Nabi Musa ngarasa teu betah sungut rada bararau. Kangjeng Nabi Musa nyiwak. Maksudnya supaya ulah bau ka panggihna Allah. Beres nyiwak. Ditegor ku Gusti Allah, Musa, ulah jadi maneh menghadap ka kaula ayeuna. Lantaran aambean lu tatadina seuit jadi bau. Tambah puasa 10 poe deui. Aduh. Cek Kangjeng Nabi Musa jadi kos kieu ieu. Gara-gara nama Kangjeng Nabi Musa barang nyiwak nu tatadina dikelilingi ku malaikat-malaikat. Malaikat teh ngelilingi Kangjeng Nabi Musa, nu mantak mengelilingi Kangjeng Nabi Musa lantaran kaambeuna seungit. Jelema nu puasa teh kapan ambe, sungutna seungit ambe, irungna seungit ambe, ceulina seungit ambe, kelekna seungit. Geus sagala rupana seungit atuh malaikat teh jubel pada ngarariung di madi Kangjeng Nabi Musa. Muteran Kangjeng Nabi Musa ka mana bae ge dibarengan ku malaikat lantaran seungit anu luar biasa. Kadang-kadang tembong malaikat teh kadeuleu ku Kangjeng Nabi Musa. Cek Kangjeng Nabi Musa, "Ai maneh saha ieu ambalayah lobaan amat ribuan kami kaum malaikat. Deuk naon maneh di darieu?" Cek malaikat, "Kami teh ngambe sungut anjeun teh seugit luar biasa." Oh, cek Kangjeng Nabi Musa, pohara orenganan puasa. Barang Kangjeng Nabi Musa nyiwak, malaikat arindit kabeh. Dibere tembong ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa. Hei malaikat di kamarana, comeback. Parat orang luar negeri berarti comebacknya neta. Ya Allah, cek Kangjeng Nabi Musa dek barali ka mana? Ka nagara kami deui. Emang kunaon? Bau maneh ku ari mah. Gara-gara nyiwak bau. Ya Allah, nu mantak ditegor lah ku Gusti Allah. Musa, tambah 10 poe deui. Kangjeng Nabi Musa langsung nambah puasa deui 10 poe. Karak didinya Kangjeng Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina. Mentak pantas cak Kangjeng Nabi, la khulufu famin shaim atyabu indallah min rihil miski. Yakin ai mambuna sungut jelema nu puasa leuwih seungit tibatan minyak misik. Masyaallah. Coba ge lamun dulur urang babaturan urang puasa, coba kurang amban, coba sia hah gitu coba. Haji pada nurut dan hah, oh bisa utah didinya urang. Pan teu akur sih cak Kangjeng Nabi la khulufu famin shaim atyabu min rihil miski. Pan dia boro-boro leuwih tibatan minyak misik ge jeung minyak amreh ge henteu. Kok dia aneh? Di dituna indallah munggu Allah. Ambe jelema nu puasa leuwih seungit munggu Allah
tibatan minyak misik kaambelaku malaikat-malaikat mentak lamun jelema loba dahar jauh ke malaikat ciri jelema nu loba dahar dayut beteungna asa jelema nu dayut jauh jeung malaikat cak nu dayut ge pan nyinggung aing sia teu senang nu dayut goblok teh kiuci sanpugu aing mah dayut ge lain kurang dahar sebeudad nya eta pugu maksudna kayak gitu aya dayut loba dahar aya dayut aslina ti ditu ieu mah duni maksud teh dayut jelema loba dahar teu meunang aya dadahareun langsung di dahar dicaplok bae isuk-isuk langsung kopi jeung gitu buras beres aya deui gemblong di dahar deui kunyana aya deui gegeplak di dahar deui terus bae malah baker ngaji ge barang dahar bae naon bedana jeung orang koros eta jelema lamun aya jelema keur ngaji ngopi dahar eta teh bapana orang koros cek nu di luar sial ka aing atuh kadanan tapa cara Kangjeng Nabi Musa 40 peting dek menghadap ka Gusti Allah atuh urang mah tapa teh keur ngaji tapa atuh 2 jam doang ieu mah keur ngaji ge teu bisa tapa masyaallah komo di imahna geus nyaho jasa aing mah di imahna mah geus pokona baso asup somai asup kolot asup naon deui ayo coba beuh budak naon deui kunya hayo geura sagala rupa diasup-asupeun atuh naon bedana jeung orek koros eta mah lamun orek koros liwat nya ge ngadadah sama nih ye sarua jeung orek koros eri orek koros ge masyaallah datangkannya nama digergetan ku ucing meng gregetan jasa meng nyana nyumpan goblok teh jelema sial teh jelema emang kunaon dahar ka tulang-tulangna di dahar cak meng goblok jang aing acan mantap ku ayana dahar sasakeun jak meng atuh mun teu meng ge nyumpahan teh ku galedeg masyaallah lu tak cekolot baheula badi ibasing ada lamun beurit pehan ngarusak tapi lamun cucurut ulah kolot baheula mah kos itu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut ulah sebab naon nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah sugan nya nama beukieun ka berabah teh cucurut mah sugan cucurut beukieun ka kitu naon teh nya nama ka daging teu beukieun cucurut mah beukina ngan sakadar ka tulang doang ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut kadinya diseusepan ku cucurut cak cucurut teh ngadoa ya Allah ya Rabbi ieu nu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rezekina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi ka bagian tulangna Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa jelema geus teu malah lanjur ja kiai-kiai kabeh korupsi malulu ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat jasa mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh ulah sok dibayan cucurut mah ngadoakeun urang mun beurit paehan sebab ngarusak beurit paehan meng eta binatang nu suci lamun urang rek dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae emang meng kumaha gitu tas daharnya tek langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya nama tasar eta keur ngadoa siapa yang serikeun ka aing siapa teh nyaho yang serikeun bolon sia mere cara eta teh keur ngadoakeun deuleukeun ge dina kitab coba dina hikmatna kieu we ngadoa ya Allah ya aya doa nangan kula ge teu apal sebab eta bahasa emeng mun dibahasa urangkeun gos gitu ya Allah ya Rabbi alhamdulillah abdi cicing di mamana mati lo kabagian tapi abdi cicing di dieu kabagian sanajan huluna jeung tulangna abdi geus senang nu aya bae waktu keur di tatangga abdi mah tulangna ge dirempus bae punya mata ya kadang nu eta hayang ka cicingan ku meng emang babari hese urang neangan coba meng hayang betaheun di mah urang hese
tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku meng mamana ge datang bae ka imah urang malik kesel deui atuh heuh meng mah kos kitu dipicen ku urang 5 kabeh datang 10 bang kamari geus dipiceunan imah anyar deui datang deui sia meng mah sebab naon di dinya lah aya makanannya na ngadoakeun 2 hiji meng nomor kedua cucurut eta mah kolot baheula lagi sing ade cucurut udah dipehan bari kula awas eta cucurut teh beurit pehan mun beurit ulah tapi beurit nying mah pehan bae beurit teh 2 jadi wal beurit yan kosimu lagi sepen wa nyingingun wa gerihi hiji beurit nyinging jeung wadua lain nying teh nu nyinging mah pehan bener ya mah berit nyinging mah paehan sebab eta mah ngarusak ya nama jadi nu ngarusak mah paehan tapi cucurut berit nyinging berit keneh berit gede berit nyinging paehan ngan rupana kos cucurut berit nyinging mah leutik paehan tapi cucurut mah ulah je cenah kieu kos kumaha eta cucurut kos kumaha berit atuh lain ka aing sia di ditu di imah mah kos kitu manya kudu ku aing dicontohan deui bae cucurut ya Syekh Nawawi tama Syekh Nawawi keur ngabahas masalah berbagai masalah di Masjidil Haram di Mesir kejadianna lain di Masjidil Haram di Mesir dina manakibna di Mesir lamun cerita ti awal kan panjang ang ke Syekh Nawawi tanara ka Mesir maksudna nak naon deuk kitu naon garang-garana deuk nyetak kitab sebab percetakan kitab harita 2 Beirut jeung Mesir sakalian deuk ka Beirut Syekh Nawawi teh ngan ka Mesir heula eta geus kadenge ku kabehan bahwa Syekh Nawawi deuk ka Mesir pohara aya bahsul masail ngebahas berbagai permasalahan para kiai-kiai lantaran deuk aya kiai di Mekah ngan aslina ti Banten masyaallah pohara jasa datanglah ke Mesir ternyata rame di Mesir teh ya kaget Syekh Nawawi disambut ku kabehan ngan ti jauh kene cek Syekh Nawawi teh wah asana ieu kajian ku kumaha ge ieu deuk aya permasalahan bahsul masail jubah Syekh Nawawi dibuka dibikeun tah ka hadamna ieu pake jubah aing ya pake geus ngomong geus bae datang ke tempat atuh nu make jubah pajar kiai kan wow eta nu disambut mah Syekh Nawawi na di tukang bae tinggal hadamna bae pan jadi terus bae sia makanan ngomong jasa sia atunya na pohara jasa masyaallah tungtungna mah hadamna nu jadi kiai atuh diajeng-ajeng segala rupa Syekh Nawawi mah nyempot bae kiai di tukangeunana seuring bae Syekh Nawawi teh dihormat segala naon jangan lagi empot-empotan dengan Syekh Nawawi ya jadi kos dia tuh cek jadi saja bae lanan terus embung kanyahoan urang papan kuari lain kiai ge mengada-ada aing abeh pajar kiai kumaha udeng-udeng woi eleh roda Vespa mah jubah 2 lapis kareudang elos penting aing pajar kiai baheula Syekh Nawawi nu kiai asli embungeun disebut kiai bener bae bahtul masail kacaritakeun panjang ieu mah cepetna bae harita langsung kita ceramah Syekh Nawawi dipanggil nyana terus cak hadapna aing bisa naon atuh ieu tapi nya ka Syekh Nawawi terus ngan menta cai heula nyana ka Syekh Nawawi dijampean Masya Allah eta ngomong bahasa Arab bahasa Arab bisa kabeh waktu kabeh gidog bae kabeh di Mesir ge pohara jasa Syekh Nawawi itu pohara Syekh Nawawi hebatnya padahal hadamna eta lain lalagaan heuh pohara jasa barang kanyawan geus turun kabeh terus ka masjid darariu kabeh aya nu nyaho Nawawi mah lain eta ieu watu kabeh sasalaman ka Syekh Nawawi asli
Saya kalau zaman asli tuh, cek saya Nawawi itu sakit tuh ge hadam geus hebat. Sakit tuh ge hadam geus hebat, padahal mah nang niup. Barang dicokot deui jubahna, kadeukeun jubah teh geus kanyahoan kuari mah dipake. Ilmu eueuhan. Cek cenah aing jadi bodoh deui kuari. Jipan jadi koskiah tuh. Bodoh deui. Nah, Nawawi kuari geus kanyahoan ya, sarieu begieu teh. Eta keur nyaritakeun masalah itu bubuahan nu halal mana nu haram mana. Kan lamun Ki Holil mah waktu di Mekah nyaritakeun kapiting teh geus dibahas ku ulama halal apa haram. Rajungan mah halal, kapiting mah haram. Eta teh kan di masjid, contoh kan di masjid haram kapiting, halal rajungan. Ngan contohna kos kumaha eta mah Seholil Bangkalan tah mah. Saudara-saudara mun bahasa orang ieu rajungan ya dicokot di kelek set nah ieu rajungan. Kabehan ge lain kaget rajunganna eta boga di kelek kok bijul ram. Lain masalah rajunganna tapi di kelek aya rajungan. Coba Holil, ai kapiting kos kumaha? Belah katuh cenah kapiting mah di dieu. Cokot set ieu kapiting. Ditinggalkeun tah ieu rajungan tah ieu kapiting aju keluar Ki Holil nama. Jadi jang contoh doang. Eta kabeh ulama ulun bisa ngomong. Si Holil pun bibisana mah cenah eta. Dikelek timbul rajungan timbul. Lamun Haji Pendi bisa ngaluarkeun rajungan jualannya nama tuh. Bisa bikin toko rajungan ujanana mantap terberean bisa nya nama boro-boro rajungan cacing itu jadinya nama tuh kan Aisyah Nawawi lain di Mesir toh keur cerita bubuahan dibahas kabeh bubuahan cek Syekh Nawawi bubuahan yang ada ini mah belum seberapa ada bubuahan yang unik di Indonesia mah apa itu Nawawi cokot dikelek rambutan. Ya Allah, ya kabeh ge kaget. Tangkal rambutan dikelek. Naon deui cerita Nawawi anu unik nu aneh nu eueuh di urang di Mesir. Di dieu disokot dieu. Salak Bogor. Cabut dikelek kabeh ge malalotot bae kabeh kiai. Lain lawanan di mana Nawawi mah pohara tuh. Ya Allah, ya Rabbi dikelek datang kaya salak segala rupa tuh. Kabeh ge tercengang kabeh. Geus ulah dilawan di mana Nawawi mah. Ulah dilawan atuh. Bubuahanna naon ge ieu mah bisa diawak sorangan. Malah aya nu unik hiji deui nu eueuh di mana iwal ti Pandeglang daerah Kula. Naon eta Nawawi? Cokot ti dia di beuteung. Kadu. Ieu ti rumingkang cekeun ieu kadu. Pohara jasa eta Syekh Nawawi geus eta Syekh Nawawi pohara jasa pan. Masya Allah kunaon eta bisa kitu nang riyadhah geus jadi ahli Allah mah naon bege kun fayakun Allah dibikeun. Urang mah puasa henteu naon henteu atuh aya kikituana. Coba cek jana jaing geus tahajud coba dikelek dikeun. Cabutan ku sia kelek. Datang keluar bege moal getihan bisa. Bisa tambah lain kudu kos gitu tambah kudu puasa lillahi ta'ala. Masya Allah nah ilah dikelilingi ku malaikat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam 30 poe nyiwak malaikat kabur setelah ditambahan dari 10 poe malaikat ngeriung deui di Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Kangjeng Nabi Musa kita berangkat ke Gunung Tursina. Jang naon ieu dibere kitab Taurat ku Gusti Allah jang tatagenan sebagai dasar hirup manusia salila dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Ulah kaluar ti kitab Taurat kos urang kuari ulah kaluar ti kitab Al-Qur'anul Karim. Ketika urang kaluar ti Al-Qur'anul Karim kuari mah moalna naon deuleu engke di akhirat. Anu ngagugulung lain Al-Qur'anul Karim rasakeun ke di akhirat. Rasakeun ke di akhirat kuari mah oke bae. Iya bae. Tapi engke di akhirat ku bae.
Masya Allah karim. Iyalah Kangjeng Nabi Musa dipanggil sesuai jeung janji. Wa wa'adna Musa salasina lailah. Ngajanggikeun kami nu agung ka Kangjeng Nabi Musa 30 poe. 30 peting teh maksudna nu kallimuhu indan ti aya bakal rarasan dipanggil ku Gusti Allah dina nalika geus anggeus 30 poe yakni Kangjeng Nabi Musa teh titah puasa biaya sumaha puasa 30 poe teh wa Zulqa'dah bulan hapit atuh Kangjeng Nabi Musa diparentah ku Gusti Allah pasomaha puasa Kangjeng Nabi Musa barang beres puasa Kangjeng Nabi Musa 30 poe ankara lupa pamihi lain dari rarasan cek Kangjeng Nabi Musa ieu sungut rada kos kararieu ambeuna asa teu ngeunaheun amat teu bicara jeung Gusti Allah sungut bani bararau pastaka akhirna Kangjeng Nabi Musa nyiwak make susur maksudna ngabersihan susu ngabersihan bau sungut ternyata orenganan lain deui ditegur ku Gusti Allah fa amarahullahu bi asyaratin ukhra kita puasa deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe liu kalimahu bi khulufi pamihi maksudna Allah yang rarasan teh make ambean urut puasa Masya Allah madak tita ditambahan deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe ku Gusti Allah wa atmamna bi asyr kemudian Kangjeng Nabi Musa nyampurnakeun 10 poe di jumlah 40 poe patamma miqatu rabbi 40 lailah sampurnalah waktu pangeran mere ka Kangjeng Nabi Musa waktu 40 poe 40 peting ku ari magis 40 poe 40 peting mantak urang puasa 30 poe hayang menang Lailatul Qadar muka lama teh urang dibentukkeun Lailatul Qadar teu kudu datang ka 30 poe 27 poe geus boga Lailatul Qadar asal puasana model tadi puasa nu bebeneran bukana korba cukup hiji bae bu nginumna sasiripit beset beres sahur korma hiji nginum sasiripit sapoe 2 poe bertahan 3 poe tinggal kicep tanya ku pamajikanna ka haji ieu puasa maksakeun amat datang ka kicep doang ieu emang hayang naon hayang Lailatul Qadar coba hudang teu kuat atuh ka haji ieu mah lain menang Lailatul Qadar ieu mah bakalna dikubur kos kieu mah ka haji maksakeun teh huapan atuh aing Gusti dihuapan ku pamajikanna oh ieu orang Lailatul Qadar ieu cek teu kuat lamun jelema moal dibere Lailatul Qadar moal kuat ketika jelema nu neuk dibere Lailatul Qadar kuat dibere kuat ku Allah emang awak urang nu sanu Allah cak Gusti Allah teh hais manusia awak teh nangieun aing lain nu sia ulah dialku ku sia lantaran yang nyieun aing jauh kadar kakuatanana jajijeunan aing urus ku sia awak kudu dahar sia wasrabu inuman kusia wala tusrifu ulah loba teuing sakadar jam salat puasa hayo sia dahar inum eta mah syariat ketika sia hayang datang ka aing daharna saeutik bae nginumna saeutik bae sia deuk bersyariat silakan asa ulah mabok bae kulu wasrabu wala tusrifu sia bersyariat sok dahar sana nampan sorangan bae mantas daharna ge bubuka gejli karung goni ya kerjasian datang ke tarawih ke kita jadi imam masih siapa emang golong gitu pan biasanya jadi imam teu kuat ya sabeuh teuing teu kuat jadi makmum bae nyawa jadi makmum ge nyawa tamat deun teh aing eta mah moal menang Lailatul Qadar teh puasa sah-sah bae teh betul syariat ya tapi ketika urang deuk make thariqah awas cak Allah lamun tadi make syariat kuari sia make jalur khusus deuk aing awas sia lamun deuk aing naho kadar kekuatan awak sia leuwih tibatan jang salat jeung jang ngaji disiksa sia ku aing teu meunang bertorekat mah leuwih teuing tibatan pamaksuda
leuwih teh intibatan pamaksudan teh geus doraka. Masya Allah, nu mentek beda. Ieu mah norekat bae. Oh, ai peutingna bandeng di lembur. Illallah. Beuh, ai dahar sanyiru. Mendingan dirantai tah mah ahli torekat kos kitu mah. Alah tuh emang norekat kumaha aja. Lain la ilaha illallahna. Norekat tah dek jalur khusus berarti teu meunang leuwih ti pamaksudan. Ieu teh maksudna dengan salat. Berarti sia lamun salat make kudu dahar jacak Allah ge. Tanagana kudu aya ti dahar. Nah, daharna ukuran jang salat sabaraha? Huap. Cukup eta teh 5 huap. Gagendap huapna geus doraka. Je, kumaha kitu. Pamajikan ku ari ieu, urang teu hayang ka pamajikan, haram lamun kawin. Lamun urang can usul haram kawinna, bertentangan jeung syariat. Henteu sabenerna mah ieu mah dalam rangka suluk deuk ka Allah. Ketika jara geus usul deuk opat ge masalah. Memena sebab ieu mah jadi halal. Pan cenah bertentangan atuh jeung syariat, ulah make toregat atuh sia cicing di syariat atuh. Ya syariat pakos kitu Kangjeng Nabi mangaloskeun kulu wasrabu ala tusrifu. Ketika nek nyaan Kangjeng Nabi Musa ge, Kangjeng Nabi Musa, iya 40 peuting. Berarti kan eta keluar ti syariat. Kangjeng Nabi urang naik ka gunung, apakah dahar? Henteu. Mawa roti hiji. Mawa roti hiji teh eta teh sabaraha poe sabulan, teh mah roti hiji sabulan. Sia mah roti hiji boro-boro nanaon ku sorangan bae ge, leg. Urang kene dak euy. Aya kene roti, aya kene dak. Tah ieu hiji deui, dilegeg deui, leg. Aya kene dak. Atuh teh mah sia mah lain ibadah teh mah orek koros deui bae. Deka Allah apa lain? Deka Allah make aturan. Masya Allah make aturan khusus. Tadi mah syariat secara umum. Ieu mah torekat secara khusus. Sebab dek menempuh hakikat. Atuh lain deui. Pakaianana lain deui, ketika can usul mah dahar lain deui, sare lain deui, teu meunang we. Ahli torekat mah sare encan tunduh teu meunang. Ketika tunduh keur gaji ge hees bae. Tak lamun keur ngaji naon hees eta jelema norekat eta babe teu nabek. Beda jalurna itu masyaallah. Nah ieu Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah, nah teu imkaneun Kangjeng Nabi Musa teh Musa ka dieu atuh langsung wae harita keneh teu bisa make syarat. Musa sia teh nabi aing, sia teh rasul aing, ketika deuk ka aing puasa heula. Cacak Nabi deuk ka Allah dipanggil kudu puasa heula. Ai kitu kunaon cek Kangjeng Nabi Musa make puasa heula? Beteung sia beresan heula. Bau ka ambeuna ku aing cek Gusti Allah. Boro-boro ku aing tanyakeun ka malaikat aing. Baueun. Dibersihan heula ku Kangjeng Nabi Musa sapoe ngising hitut, dua poe ngising hitut. Berdatang ke nanaonan di jero beteung teh 30 poe ka ambe bau sungut teh nyiwak tegor ku Gusti Allah pugu eta nu jang mukalamah jeung aing teh puasa tambah deui sia fa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laila jadilah 40 poe. Ieu syarat Kanjeng Nabi Musa dek mukalamah jeung Gusti Allah di Gunung Tursina. Make syarat puasa heula. Jelema nu endeu kapanggih jeung Lailatul Qadar. Syarat puasa heula, puasana puasa khusus. Kuari puasana puasa umum urang hayang kapanggih jeung Lailatul Qadar. Intip ku sia di Gunung Karang. Datang kapanggih bae ge moal pindah sia ka Gunung Santri, paling kapanggih jeung tukang sao sia. Pindah kuari ka Banten, kowo di Banten mah aya tukang sao malulu. Yang ngintip Lailatul Qadar mah lain di masjid sanajan di haram ge lain. Jaloba jelema di Masjidil Haram teu kapanggih jeung Lailatul Qadar, loba jelema anu di imah bae kapanggih jeung Lailatul Qadar. Kumaha emang syarat kapanggih jeung Lailatul Qadar beteungna bersihan heula tina urusan-urusan dunia, ikhlaskeun ka Gusti Allah. Kakarak intip tanggal 2 hiji, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27. Sok intip loba jelema nu kapanggih geus teu meunang bebeja. Brak, kaget. Sesuai jeung kadar derajat dirina.
nu langsung neuleuh aras nu langsung neuleuh Baitullah nu dibukakeun bae ieu teu kadeuleunan naon Lailatul Qadar eta teh lain di bulan Ramadan bae di bulan kuari ge berbentuk kos Lailatul Qadar teh aya nu mantak Lailatul Qadar mun nanyakeun ka wali mah lain bulan Ramadan di bulan biasa ge aja aya sebabnya nama manggihan terus bae malam Jumat kapanggih jeung Lailatul Qadar kamari ge orang Cilongok ieu beneran nih mah beneran nih mah nyana bangun bungaheun jasa gugula ditanya sia bungaheun apa tes kapanggih jeung Lailatul Qadar jasikana di mana di Puri sakai heran lain Lailatul Qadar di Puri jam sabaraha tadi jam 5 boloon mah budak kapanggih Lailatul Qadar atau pertama Lailatul Qadar taman Naharul Qadar aduh ampun cak jada geulis jasa teman Lailatul Qadar meureunana maksudnya sia eta mah heran cenah kiai heran ngagenyai meureun nyana ngadenge surah kiai bahwa Lailatul Qadar ge ngagenyai di Puri kapanggih jeung ngagenyai goblok teh jelema beta orang Cilongok bareng ditanya aku ulah KTP nama lain orang Cilongok lain malah aya orang Cilongok mah kos kitu moal malih bejakeun ku aing mah pokona teh Kangjeng Nabi Musa dek mukalama jeung Gusti Allah syarat puasa heula bersihan beuteung bersihan kolbu geus boga ieu kolbu mah Nabi berangkat wa qala Musa li akhi Harun kakak Harun cek Kangjeng Nabi Musa ka dieu heula ka dieu aya naon kaula teh dipanggil ku Gusti Allah dek mukalama jeung Gusti Allah di Gunung Tursina janji Gusti Allah terek mere wahyu bentukna engke bakalna teh kitab Taurat kula teh bakal dipanggil berangkat berarti kan kaditu ieu di Mesir teh kan eueuh sasaha maka kula titip ka anjeun kakak ukhlufni fi qaumi wa asli wa la tattabi' sabilal mufsidin hampura kakak ukhlufni jadi pengganti abdi heula kakak teh fi qaumi dina urusan kaum kadem Harun wa aslih amrahum rarapi urusan-urusanananya kade di Mesir teh aya Musa Samiri kula geus ngadenge selenting bawanding angin sanajan bari can kapanggih jeung jelemana lantaran kula kaburu dipanggil ku Gusti Allah kade kakak wala tattabi sabilal mufsidin ulah rek nuturkeun kana jalan-jalan karusakan nuturkeun mah meureun henteu bimuafaqatihim alal ma'asi kumuafaqat kana maksiat ge ieu teh geus nuturkeun kana mufsidin lamun pamerintahan urang kuari teh mufsidin ngarusak lantaran urang ngadenge geus pripot teh geus berbagai triliunan rupiah lamun di daerah bae korupsi berarti kan mufsidin nya eta lain dibenerkeun ieu teh pembangunan endaan diantep mufsidin berarti toh nu prostitusi nu perzinahan itu teh akan kudu diberesan diantep kunyana tuh nu judi lain diberesan diantep kunyana berarti kan pemerintahan mufsidin kiai kuari teu milu ngan akur bae jeung eta sarua nu mantak nu berat mah kiai anu jadi mui eta teh lamun pamarentah tengah berantas tentang prostitusi tentang perzinahan tengah berantas tentang perjunian eta kiai nu terlibat di mui nu pangheulana bakal dikerbekeun di neraka la ieu tah wala tattabi baca tah Qur'anna wala tattabi sabilal mufsidin ulah sok nutur-nutur kana jalan-jalan nu tukang ngarusak carana bimuafaqatihim al ma'asi ngakuran panjana ku ngakuran mege tak eta teh geus pemerintah teu ngayakeun gerakan amar ma'ruf nahi munkar mui ta sirano siratu Malik sia mah teu nyaho tuh tokecang bae
sirana si ratu tah sirana si ratu eta ratu teh awas tah awas eta bahasa kolot baheula wali eta je emang kumaha kita teh artina aing mah cicing bae ndek kumaha sang ratu bae aing mah eta teh sarua kos kitu digejeburkeun ka neraka jahanam mantep amit-amit aing mah jadi muih ye kiai kos urang mah kos kieu tah di muih teh di NU teh di Muhammadian teh suacablakna ngomong sabodo teh menyaritakeun Al-Qur'anul Karim atuh sabodo teuing ka maji hitung-hitung dakwah bae aing mah tuh ngadawahan pemerintah ngadawahan kiai-kiai ngadawahan ustad-ustad ngadawahan taruhlah kiai-kiai mah jaman urang nana nu ngararaji ieu mah ka dieu mah lain kiai bangke kiai mah luluja ieu mah atuh jeung nu bodoh bae aing mah kayak itu jadi kena nu bodoh ngaji mah tuh maksudna mah lain kos kitu yu urang babarengan ketika aya pemerintah salah tegor mentak kula mah negorna melalui ngaji lamun ceramah melalui ceramah eta ge bentuk teguran abeh naon ke ketika dipanggil di Robul Jalil Uci maju sia aduh aing waduh tinggal kaji pendi be hayo sia emangnya lagi kitu bae ka aing mah ya tuh tenang bae sabaraha taun sia hirup di alam dunia ieu teh tulisanna ieu Pak malaikat teh naon gawe sia ngaji jadi pemerintahan sa Jokowi aju gubernur sia sa Nenggelis ganti ku atuh aktor bupati sia Zaki camat sia mau dibejakeun ku aing ngaranna urang Cilongok lurah sia dibejakeun betak waktu sia hirup di dinya pemerintah pernah ente ngadakwahan ngancur-ngancurkeun prostitusi persinahan ente asia cicing bae tanyakeun ka tongtrong ulah poe minggu nongtrong dong maksudna deuk ngabejaan tah pemerintah teh teu pernah ngabrantas eta pemerintah itu korupsi teh dedengean mah korupsi teh jauh ai asli namangan dedengean be koran aya televisi aya jeung jelema-jelema nu deukeut ka pemerintah bejana nyana korupsi atuh geus teu nyaho nya teu dibere bere ge saeutik aju sia pernah negor pernah ira negorna melalui pengajian kukula ditegor eta teh bentuk negor kaula coba dipasang CD-na aya ke CD di itu ye bang CD engke di itu be aya bener cak Gusti Allah malaikat Haji Uci salametkeun mantep jasa aing geus mantep jasa geus lah geus tah eta bentuk dakwah eta negor-negor acan atuh kumaha teuh tanu di MUI cicing bae di NU cicing bae awas di Muhammadiyah cicing bae awas kuari nu rada dakwah bebeneran mata HTI bangun bebeneran bangun wallah alam bener jeung teu nama bebeneran nya nama bangun Al-Qur'an nyaho teu nya jeung teu nama ngan suara Al-Qur'an didengungkeun mana nu ngadengungkeun suara Al-Qur'an aya ujian Banten di jerona make aturan jihad bahwa salah satu kewajiban bangsa yang umat Islam adalah jihad fisabilillah dijadikeunlah mata pelajaran kemudian dijadikan gitu ujian kuari kapan dikritik ke pemerintah tuh masalah tuh urusannya anak mah di Banten asal satu sanawiyah jeung aliyah kata kos gitu di mana cenah ki Banten aing teh nyaho bukan kos gitu bae tah eta kan dikritik urang dek ngadirikeun secara praktis pasti dikritik bae di urang sebab lain negara Al-Qur'anul Karim negara Pancasila demokrasi ji ai kula mah henteu naon kitu garana henteu ikut secara praktis sakadar ngabahas kos kitulah Al-Qur'an ja ieu mah jang nyanakeun keneh ja pemerintah ge agama nama Islam bupati mau ditanya agama mana heuh sama suruh saya turun Habib ya tuh nenggelis ge Islam saya wali di Pandeglang nu kaluan nu jarra di bupati apun eta si neng deui bae eta ku poloan urang Pandeglang nu dipilih neng deui bae
Eta kan berarti kan kiai na kadari itu kabeh. Nah eta engke pan kita tanggung jawab di Rabbul Jalil emang kumaha gitu. Ulama ngan sakadar caritakeun doa. Buat teuing di dieu ge lamun nasi neng mah gua lagi milih. Tah, iya. Kangjeng Nabi Musa tadi bersihan tek urang teu ngabersihan bagi hese jasa. Urang mah kadang-kadang teh lamun kurang-kurang nama kos si anu katu kos cakatin naon mikiran batur sorangan bae si ka Allah. Si anu mah katu nuk naon atuh mikiran batur aing sia bae tuh ka Allah mah. Kakarak rada tenang pikiran di akhirat bah engke mikiran batur bae ku sorangan tanggung jawab lah batur di kaluar ge sorangan tek ngaji nyaritakeun urusan dunia makhluk dunia pek bae tapi ketika berangkat ke Allah serangan sebab nu tanggung jawab amal nu dibawa nu sorangan wa qala Musa li akhihi Harun cak Harun aya di ditu lain Harun sia ieu mah Harun kakak Kangjeng Nabi Musa alaihis salam ukhlub ni maneh jadi pengganti kaulanya urus kaum wa aslih amrahum urusan beberes masyarakat umat kade tauhidkeun ka Gusti Allah ulah salah wala tattabi sabilal mufsidin ulah nutur-nutur jalan-jalan anu rarusak kade ku cara ngamuapakatan ge ngaheuhan ge eta ge sarua bae mangga cek Kangjeng Nabi Harun abdi siap jadi pengganti ai adi rek berangkat mah iraha rek berangkat nadi walamma jaa Musa ke Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah bakal mukalamah jeung Gusti Allah geus nyieun khalifah ku ari Kangjeng Nabi Harun kakana nu titah ngurusan umat nah ieu bakal kumaha kacaritakeun Kangjeng Nabi Musa engke wallahu alam bisawab